Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Asep dina dongeng Kabayan Sayembara. Ayeuna nincak dina bagian katujuh bade neraskeun hanca nu kamari. Anu kamari teh nembe paku saparek kanca datang ka masjid tempat dicangkalakna si Kemet. Mangga ayeuna urang teraskeun dina kalanjutan Kabayan Sayembara. Mangga kaparayun. Barang jol teh kaburuan masjid lembur, pasir nyungcung, kuwu ulis katut reng-renganana mani ngajengok, nempok si Kemet dicangcang di buruan masjid. Komo ulis mah, sabab biasana mun si Kemet aya nu maseaan, komo dicangcang kitu pasti uwana Ki Kuncung datang jeung badega-badegana baris nulungan. Sanggeus ngaborogol jeung ngenalkeun diri ku ngaharewos ka Kabayan. Yen lamun si Kemet diheureuyan uwana Ki Kuncung sok datang jeung badega-badegana. Cek si Kabayan, keun bae urusan kuring eta mah. Saterusna Kabayan menta kaku supaya ngutus warga laporan ka pihak nu berwajib. Kabayan ngajelaskeun yen kabeh warga siap jadi saksi. Geus kitu mah kudu nitah kulisi desa lapor ka nu berwajib. Gancangna carita Kemet katut batur-baturna diringkus ku nu berwajib. Sanggeus disidang Kemet dihukum 15 tahun penjara. Balad-baladna rata 10 tahun. Geus beres mah urusan si Kemet jeung urusan masjid nu pajar aya jurig di masjid. Kabayan amitan ka urang dinya rek nuluykeun lalampahanana muru ka lembur balak kaciprut, lemburna Nyi Iteung. Kabayan inget wae ka Nyi Iteung. Iteung asa nempel wae dina kongkolak panon. Teu kacaturkeun di jalana Kabayan geus nepi ka lembur balak kaciprut. Lembur balak kaciprut keur hegar siga aya raramean. Terus Kabayan nanya ka nu ngaliwat, "Aya naon ieu lembur siga rame pisan?" "Jorogan Karta bade hajat, Kang." "Hajat naon?" "Ari si Akang piraku teu apal. Buah sanes urang dieu." "Sanes, abdi mah kaleresan kalangkung kalebah dieu." Kabayan ngabohong. "Juragan Karta bade nikahkeun putrina Nyi Iteung." "Kasaha?" "Ka Jaenal putrana Bapa Panghulu." Kabayan ngagebeg ruas kacida asa kabentar gelap tengah poe ereng-erengan. "Juara ngadongeng, Ce?" "Sanes, anu ngadongeng tos seep, tinggal hiji deui oge si Kabayan kabur. Sieuneun meureun." Leng ngadadak sirah Kabayan lieur. Alam dunya asa muter, ampir-ampir Kabayan ditolonyok. Kabayan jadi mibanda pikiran goreng gara-gara aing ngaringkus si Kemet nulungan warga teu jadi kawin ka Nyi Iteung nu geulisna moal manggih
nu sarua bari anak hiji-hijina jalma beunghar. Meureun aing oge kacepretan beunghar ari kawin ka aing mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geuning kabayan jadi robah pamadegan. Kabayan poho geus geulis ukur pupulasan. Hiji waktu kagelisan bakal pupus ganti ku peot. Harta loba ukur titipan. Hiji waktu harta sakumaha lobana oge moal matak dibawa paeh. Malahan kadang-kadang memeh paeh oge geus dicokot ku nu gaduhna nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Da kitu ari manusia mah dulur, ulah boroning pangkat kabayan. Manusia biasa, nabi oge kapan boga sifat kamanusiaan, sifat anu sarua jeung manusia biasa. Kayaning lapar, dahaga, hanaang, reuwas jeung rea-rea deui. Tapi ari nabi mah anger teu sarua jeung arurang, sabab nabi mah dibere sifat-sifat tertentu. Malahan kaasup wajib nganyahokeunana pikeun urang anu geus baleg bari boga akal. Naon wae opat nu wajib di Rasul nyaeta sidik atawa bener, amanah, kapercaya, tablik, ngagurugikeun, patonah, pinter. Nu opat mustahil di Rasul lalawanana anu wajib. Hiji, kidib atawa bohong, hianat atawa teu bisa dipercaya, kitman, nyumputkeun, biladah nyaeta bodoh. Hiji nu wenang di Rasul arod basirah, sifatna kamanusiaan, kayaning lapar, hanaang, jeung rea-rea deui. Matak wajar pisan mun kabayan boga sifat kitu teh, sabab kabayan lain malaikat nu bener wae. Kabayan lain setan nu salawasna salah. Nu tadina kabayan ilu sayembara teh mutlak ngahibur dulur-dulur, tapi lila-lila mah jadi hayang di like jeung di subscribe. Pohara ieu masih kabayan. Jadi kaeraan anu ngadongeng kieu mah. Ayeuna mah jadi karena hayang kawin kanu gelis bari beunghar. Kabayan kuduna mah istighfar. Tapi duka kumaha kabayan kalah nafsu ka juragan karsa, nafsu ka nyiiteung. Pajar teh karta jeung iteung geus ngahianat ka dirina. Kabayan milih kukulutus jeung curhat di warung-warung, tibatan datang tabayun ka juragan karta. Nu lamun seug datang mah meureun bisa wae aya kaajaiban. Da sabenerna mah juragan karta oge resepeun ka kabayan teh. Tapi kabayan eleh ku nafsu. Kabayan poho piwejang mama kiai. Kabayan poho kana tetekona. Kabayan poho kana jati dirina. Urang tunda heula kabayan nu keur lara ati, nu hatena keur kabungbulengan ku makhluk. Kuduna mah jalma pantar kabayan mah kabungbulenganana ku Allah. Ieu mah ku awewe, tapi pan tadi oge geus jelas naon sababna. Kocapkeun ki kuncung nu keur udud jeung batur-baturna. Trojol aya pagawena bangun anu lusuh. Juragan, Kemed. Aya naon sia si Kemed? Kuncung bangun reuwas. Kemed diringkus warga, terus dibawa ke polisi. Naon Ked?
ngomong teh nu baleg. Mun juragan kemet dicanda ku polisi. Saha nu ngalaporkeunana? RT juragan. Kuniang ke kuncung cengkat bari beungeut beureum rir atah beuleum. Tanda ke kuncung ambek nu taya hinggana. Dirina nu pang cegudna di eta desa asa ditincak hulu ku pantar Pak RT. Ke kuncung marentahkeun sakabeh pagawena. Tukang pukulna katut tetanggana anu mihak ka dirina. Sangkan milu ka manehna ngajugjug ka imah RT. Pajarkeun teh rek ngawara RT, ngabring aya sa RT-eun mah. Abringan ki kuncung kaciri ku warga-warga mah geus tegue kuncung teh rek ngajugjug ka imah RT. Salah saurang warga nu lumpat muruk ka imah RT rek laporan yang ki kuncung jeung balana keur kajugjug ka didinya. RT harita teh keur ngopi jeung kardun sarapan roti bakar khas Bandung. Raos pisan pamirtanya. Nah, aya roti bakar rasa tahu bulat. Rek ngahuap pisan jol nu ngabejaan rombongan kuncung keur kadinyakeun. Atuh puguh wae RT teh reuwaseun ka cida. Ret ka kardun. Kardun surti geuwat kardun ka masjid rek bebeja ka kabayan. Barangjol ka masjid kabayan sare ti branaker. Malahan kabayan nangkep bantal bari gundam teuing ngalindur. Duh iteung kamameut akang kunaon iteung kalarek kawin ka batur. Horeng teh kabayan keur ngimpi palawargi. Ngimpi iteung rek kawin ka anak panghulu. Waranya pamirsa. Ternyata kabayan aya keneh di lembur pasir nyungcung. Sabab persoalan kemet tacan tuntas. Kumaha atuh ketakna kabayan yang hareupan ke kuncung? Mangga ngaso heula palawargi. Kardun sabenerna mah asa karunya rek ngaudangkeun kabayan teh. Da ceuk pamikirna kardun mah kabayan teh keur ngimpi nu endah, ngimpi ulin jeung nyi iteung. Padahal kabayan keur nandangan kapeurih, nandangan panyakit anu pohara nyaeta panyakit batin. Tapi pan ngimpi da heueuh ari ngimpi mah asa bener we. Komo ngimpi kawin mah. Lantaran masalah rada riweuh kardun geuwat ngahudangkeun kabayan. Dihudangkeun dadakan teh kabayan mani reuwas. Tapi aya bungahna sabab tetela kajadian tadi teh ukur dina impian. Kabayan geuwat istighfar. Kabayan teu malirek kardun nu keur rurusuhan. Kabayan langsung husu istighfar bari ngalempengkeun niat. Tajidun niat ceuk barudak santri mah. Kabayan reuwas kareureuhnakeun. Mun nginget-nginget kajadian dina impian. Sabab jelas dina impian teh kabayan ngalalana teh esturani ngudag nyi iteung jeung hartana. Kira-kira hatena geus tenang, kabayan malih ka kardun. Pok nyarita.
Aya naon Kang? Ki Kuncung wana si Kemet jang jeung balad-baladna keur ngajugjug ka imah RT. Ngadenge kitu teh kabayan kalah ngahehe bari pok nyarita. Alhamdulillah atuh ari kitu mah tugas teh geus rek beres. Kardun ngarasa reuwas ngadenge kabayan ngomong kitu teh. Tapi kardun teu loba omong. Sabab yakin kabayan bisa ngungkulan masalah ieu. Kardun geus nyaksian kajadian-kajadian anu aheng kabeh bisa dibereskeun ku kabayan. Ceuk bahasa legeg mah kardun geus apal track record kabayan. Saterusna kabayan muruk ka imah RT kasampak di buruan RT geus loba jalma. Ki Kuncung jeung balad-baladna geus nepi ka dinya. Pon kitu deui anu siap jadi saksi kajahatan si Kemet geus araya. Malahan ti pihak nu berwajib oge geus aya siga nu geus direncanakeun wae. Padahal mah eueuh nu boga rencana harita bakal kumpul. Kaciri Ki Kuncung keur nyarekan RT. Aparat desa oge polisi kalah narempokeun RT nu keur saolah-olah disiksa ku Ki Kuncung. Disiksa ku omongan, dicarekan lak-lak dasar. Kabayan pok nyarita. Aya naon ieu teh? Ki Kuncung ngadenge nu nanya rikat ngaliuk ka suara nu nanya. Nyaeta kabayan. Aneh bin ajaib. Ki Kuncung nu barangasan, Ki Kuncung nu galak. Eueuh kasieun barang ningali beungeut kabayan. Ujug-ujug cicing bibirna lir ibarat dikunci. Nu biasana sahaok kadua gaplok. Mun nyarekan tara nempo nu dicarekan teu pedah kanu geus wal kolot budak atau anak buahna geus tara disaring heula. Abong bibir teu diwengku letah tetulangan ceuk bahasa kolot mah. Ki Kuncung harita keuna batunya ceuk orang Betawi mah. Tuurna ngadadak leuleus lir ibarat kapas kaibunan. Bibirna balem teu bisa dibuka. Hatena pinuh ku kasieun, otakna ngadadak beku. Aya naon maneh Kuncung? Sorak kabayan ngadak-ngadak pinuh ku wibawa. Kabeh nu aya di dinya ngarasa keung ngadenge suara kabayan. Eueuh nu ngomong sakemek-kemek acan. Lamun anjeun rek ngabela si Kemet, sakalian anjeun poe ieu rek dibawa ku kaula ka kantor polisi rek dipenjara, ceuk kabayan. Ki Kuncung teu sirikna nyembah ka kabayan, manehna ngesot nyampeurkeun kabayan bari pok nyarita. Ampun Jang, ampun. Abdi dari masalah. Sakalian abdi nyuhungkeun hapunten ka sadaya urang dieu. Teu semet ayeuna abdi tobat Jang. Bener anjeun tobat Kuncung. Leres, teu semet ieu poe ieu abdi bade jadi pembela rakyat. Terus kumaha masjid? Abdi siap ngamakmurkeun masjid. Mangga bae saha wae nu nungguan masjid. Abdi siap nyimponan kabutuhanana. Alhamdulillah, ceuk kabayan jeung ceuk anu haladir. Ngucapkeun alhamdulillah kusabab Ki Kuncung tobat. Ngaso heula antosan saparantos ngaso. Naon sababna?
Ki Kuncung ngadak-ngadak sieun pas ningali kabayan. Mangga ngaso heula ngaso. Geus sababaraha poe teh, geus sababaraha peuting Ki Kuncung teh sok ngimpi nu sarua, ngimpi panggih jeung aki-aki nu ngingetan jeung manehna bakal ditumper ludeskeun ku budak ngora anu basajan, kasep, bersih jeung make kopeah beureum. Kitu impian Ki Kuncung nu saban peuting kaimpikeun. Ki Kuncung ngarasa eta impian biasa wae, da ngaranna oge manusia saha wae oge bisa ngimpi, jeung ari ngimpi teh kembangna sare. Impian bener oge ari nu nampana jalma teu bener mah angger wae teu bisa nyambung. Ki Kuncung teu matak robah jadi bener najan ngimpi nu sarua meh unggal peuting. Ki Kuncung angger hirup dina jalan salah sanajan hidayah atau pituduh geus nepi, lantaran can meunang taufik atawa pitulung manehna angger dina kasombongan. Teu beda jeung Qorun, hiji jalma nu beunghar kacida, cenah konci panto hartana oge teu kabawa ku hiji kuda ku beunghar-beungharna. Tapi manehna teu daek tobat, sakitu nu mere pepeling teh langsung ku nabi lain ku jalma biasa-biasa. Malahan nabina oge masih dulurna, nyaeta Nabi Musa alaihi salam. Tapi Qorun tetep duraka sabab teu meunang taufik. Nu matak ari ngadoa oge mudah-mudahan dipasihan taufik jeung hidayah. Taufik jeung hidayah teh kudu aya duanana. Mudah-mudahan nu ngadangukeun mah dipaparinan salawasna ku hidayah sareng taufik, amin. Isukna rek papanggih jeung kabayan, Ki Kuncung masih ngimpi nu sarua. Tapi dina impian nu akhir mah jelas pisan ditembongkeun jirim kabayan teh. Ki Kuncung ngimpi labuh kana jurang, terus kapanggih ku hiji pamuda. Eta pamuda teh nuyun Ki Kuncung naik kana luhur nepi ka Ki Kuncung salamet. Ki Kuncung kacida nganuhunkeunana ka eta pamuda. Ki Kuncung ras inget ka aki-aki nu sok datang ngabejaan yen manehna bakal ditumpur ludeskeun ku budak ngora nu make kopeah beureum. Kajaba manehna buru-buru tobat. Ki Kuncung ngagebeg oge barang ningali dedegan eta pamuda nu nulunganana, tapi dasar Ki Kuncung manehna angger teu sadar kana kalakuanana. Isukna waktu hudang oge biasa wae, siga nu teu aya nanaon. Akhirna Ki Kuncung nempo pisan beungeut kabayan persis sarua jeung nu dina impian. Ki Kuncung kakara sadar yen impian teh impian anu bener. Ki Kuncung karek sadar yen ngimpina teh pituduh ti pangeran. Matak nalika ngadenge suara kabayan, terus manehna ngalieu teh terus wae leuleus taya tangan pangawasa, bibir siga nu dikunci, letah lir ibarat nu dipaku.
Akhirna Ki Kuncung katut badega-badegana oge kabeh anu mihak ka Ki Kuncung jeung ka si Kemed tobat masal meureun ngaranna teh. Ki Kuncung janji moal ngalakonan deui laku salah. Ki Kuncung oge janji rek ngamakmurkeun masjid nu geus dikacaukeun ku kapianakanana nyaeta si Kemed. Akhirna kabayan dipenta ku urang dinya supaya jadi ustad di lembur Pasir Nyungcung, gaganti Ustad Burhan. Ki Kuncung janji baris ngajamin kahirupan kabayan jeung siap ngawinkeun kabayan jeung saha bae oge sakahayangna. Malahan Ki Kuncung janji mun kabayan rek kawin, Ki Kuncung janji rek ngondang raja jeung ratu nu sok ngadongeng. Pokona mah hebring lah. Akhirna kudupruk kabayan sujud syukur. Nyaeta sujud lamun meunang kanikmatan. Da kitu pancek ti luhurna, lamun subur kudu syukur, lamun susah kudu sabar. Sanggeus sujud kabayan cumarita disaksian ku sarerea. Alhamdulillah Ki Kuncung geus tobat. Sadayana urang desa ieu teu kudu salempang, teu kudu hariwang. Ki Kuncung bakal jadi dewa penolong ka sadayana warga. Mun teu boga duit, Ki Kuncung siap nginjemkeun bari moal dibungaan. Nu teu boga perusahaan, Ki Kuncung baris mere modal. Nu nganggur, Ki Kuncung baris mere pagawean. Lain kitu Ki Kuncung. Leres Jang, Bapak siap. Saterusna kuring ngaturkeun nuhun ka Ki Kuncung nu siap ngamakmurkeun masjid. Tapi kuring can bisa lamun kudu cicing atawa mukim. Sabab masih kene panjang lalakon kaula ceuk kabayan. Kulantaran kitu kuring rek menta Kang Kardun manggihan guru kuring, Mama Kiai ke ku kuring dititipan surat. Saterusna kabayan teh mikeun kertas ka Kardun. Da Kardun nu rek indit nepungan Mama Kiai teh. Tapi Kardun ngahulang, sabab kertas nu dibikeun ku kabayan teh kertas kosong, eueuh tulisan nanaon. Tapi si Kardun teu wani nanyakeun, gengsi meureun. Sakumna rakyat oge pati ngaruleng ningali kertas nu dibikeun ku kabayan ka si Kardun, sabab jelas pisan kertas teh kosong teu aya tulisan nanaon. Si Kardun geus amitan mah ka sakabeh nu aya di dinya katut ka kabayan gura-giru indit muru ka pasantren. Teu kacaturkeun di jalana Kardun geus nepi ka pasantren. Budak santri nu laleutik keneh parebut hayang sasalaman ka Kardun. Maklum Kardun teh santri senior. Malahan mas santren oge lilaan Kardun jeung kabayan oge. Kardun langsung ngajugjug ka bumi Mama Kiai. Di buruan Mama Kiai aya sababaraha santri putri nu keur sasapu. Sawarehna ngepel, sawarehna deui masak jang kaperluan keluarga Kiai. Patrol istilahna teh. Dak dumadakan Kardun rareuwas sabab di antara santriah aya Julaiha. Santriah anu salila ieu ngeusian hatena. Asup kana tetekon, batu turun kesik naek, karduk purun, Julaiha daek.
kitu wayang ieu wayangna wayang Arjuna, itu hayang ieu hayangna kabina-bina. Aya we pamirsa. Tapi nepi ka poe eta patali ati antara Kardun jeung Julaiha eueuh nu apaleun kaasup Mama Kiai jeung Kabayan. Sabab maranehanana teu pernah ngembongkeun hubunganana. Sanggeus apal silipi kacinta mah Kardun jeung Julaiha janjian rek nyekel pageuh hubunganana nepi ka diakadan. Ku pinterna Kardun jeung Julaiha neundeun Rusia mun panggih oge biasa wae teu siga boga hubungan nanaon. Tapi ayeuna Kardun oge ngarasa hemeng. Kunaon hatena siga nu bunga, berbunga-bunga rek panggih jeung bebene. Satekah pola Kardun nyumputkeun parasaanana, tapi teu bisa. Leumpangna Kardun lain leumpangna nu biasa. Tingkahna Kardun lain tingkah nu biasa. Hal eta nimbulkeun kacurigaan nu keur sararapu. Nah, hanya Kang Kardun siga nu grogi ceuk mimin ka Mumun. Nya puguh sarua abdi oge asa teu ninggal Kardun nu biasa. Timbal Mumun. Meureun aya nu dipikahayang. Inong nyelengkeung. Inong teh aslina mah Maimunah, santri Anur nu asalna ti Aceh. Kulantaran geus lila medok ngomongna ge geus bahasa Sunda. Kardun teh budak jalma aya, tapi panampilanana basajan. Tapi sanajan basajan, Kardun kaasup lalaki idaman para santriah. Geus sababaraha urang santriah nu nawarkeun dirina daek jadi pamajikan Kardun. Tapi Kardun nolak ku cara lemes. Alesanana rek kusu ngaji moal waka nguruskeun rumah tangga. Kardun gura-giru ka bumi Mama Kiai nepi ka poho uluk salam oge. Mama Kiai keur calik dina kursi siga aya nu ditungguan. Kardun diteutah diuk dina kursi jeung diteutah nginum. Heula da caina geus disadiakeun. Mama tos aya tamunya. Teu Dun, kumaha kitu? Ieu beda aya cai sareng seueur katuangan. Panyuguhan anjeun Dun. Kardun rada reuwas. Pedah Mama Kiai siga nu apaleun dirina rek manggihan. Mama terang abdi bade ka dieu. Apal atuh Dun? Sabenerna Mama teu apal yen bakal datang teh maneh Dun. Ayeuna Kardun nu datang, hatina rezeki anjeun Dun. Kardun teu loba tatanya sanajan hatena dilimpudan ku rasa kahemeng. Tapi manehna teu loba tatanya. Pan ceuk Kabayan oge ulah sok loba tatanya ka guru mah. Beres nginum jeung dahar, Kardun nyokot kertas nu ti Kabayan. Terus dibikeun ka Mama Kiai bari nyarita. Kawiatan ieu ti Kabayan. Mama Kiai nampanan kertas. Terus dibuka. Mama Kiai ngahuleng. Kardun, maneh apal isina ieu surat? Teu Mama. Nanaon gunana ieu jeung si Kabayan?
teu bisa maca surat-surat acan. Dina ieu surat kabayan bebeja di hiji lembur aya nu butuheun santri jang ngadidik ngaping masyarakat. Kardun rada kerung. Nah geuning mama apaleun. Euleuh pamirsa waktosna seep. Mangga encing dilajengkeun deui dina bagian kabayan sembara 8. Hatur nuhun kasadayana. Permios.